Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng, Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna nyaeta ieu para wargi sadaya gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana ayeuna nincak bagian ka sebenarnya dalam 16 para mitra bagian ka 16. Aduh mangga. Atuh salajengna para mitra sadaya aya paribasa cenah aya dina sihung maung para mitra aya dina monen motrun aya dina sihung maung cenah kitu para maksud jeung tujuan boga posisi nu alus para wargi caket sang pimpinan gitu. Tidak untung saya teh mah aya dina sihung maung atuh kitu para wargi sadaya boga posisi nu hebat ku sae para wargi. Jangan caket sareng pimpinan biasa caket sareng pimpinan seting agengna sok anu ngalir gitu. aduh mangga nyangakeun wae namung para mitra kade ulah KKN. Aduh para mitra sadaya nya kitu teh aya korupsi sareng nepotisme. Mangga para mitra urang teraskeun hanca dongeng judulna nyaeta gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka-16 wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas urang teraskeun hanca dongengna. Dongeng nuju dihanca ku Mang Jaya carios nyambung karangan saderek Aan Merdeka Permana dina judul Gelebugna Angin ti Rawa Ono. Mangga para mitra urang teraskeun dina bagian ka-16 nya. Para mitra pamiarsa atuh mangga urang teraskeun hanca dongengna etang-etang hiburan pangbeberahmana. Para mitra kaum dangu urang tunda lalampahan kuwu Cisontro jeung kuwu Bantar Dengdeng anu anyar salamet tina pancabahya. Ayeuna urang tuturkeun lalampahanana anu sejen. Lalampahan anu sejen cenah para mitra sadaya lian ti dua kubu dasarerea ge tadi nama bareng nyata paribasana ngalit ngengkeuy ngabandalit ngembat-ngembatnya tangpinang rombonganna nyaeta para mitra atuh cenah juragan wadana para wargi sadaya ayeuna anu kasebutna teh para wargi sadaya nyaeta memang juragan wadana rancah harita teh rek bubujeng teh para wargi juragan bendara teh bendara wadana rancah. Para wargi anu mulia mungguh mata keran. Naon anu jadi mata keran teh? Teu aya sanes para wargi. Mungguh mata keran teh sabenerna nu sejen ge keur nyusul-nyusul mencek. Nu eta keneh mencekna ngan tempatna bae nu beda. Dina harti sejen mencek hiji teh bet bisa aya di ditu di dieu. Ieu nu jadi aneh teh para wargi anu mulia. Sabot kuwu Cisontro jeung ku Bantar Dengdeng keur nyusul-nyusul mencek harita teh para wargi sadaya. Nu eta nu sejen ge teu tebeh gitu. Keur ngudag-ngudag mencekna angger di eta keneh kadenge para mitra sora harita teh kuda ngabertek ni jelas pisan kuda nyamperkeun bari ngudag-ngudag nepi ka palebadina jelas kadengena para mitra geus kitu gorowok nu ngagorowok harita teh para wargi si horeng kuwu Cibeurih nu ngagorowok ayo udang we udang kancangan udang tah kadinya tah udang tah. Kamana nu sejen ieu teh nya? Kamarana ieu teh? Ai ku Cisontro kamana? Jeung ku Bantar Dengdeng. Gini areuwa ieu teh. Ku Cibeurih gogorowokan da puguh keur ngudag-ngudag men. Nu aya harita teh para mitra kuwu Nanggela. Yor, kapan keur pada-pada nyusul mencek ieu teh sarerea oge. Ceuk kuwu Nanggela harita teh. Nembalan bari sarua ngagorowok. Kapanana ieu? Mencekna ge aya di dieu. Nah, make lumpat ke tempat sejen atuh. Sok araraneh teuing. Ieu mencek aya di dieu.
Urang penting tewak we. Omong ku Ciberi heraneun. Oh, nya tu bet siga nu lalieur kieu nya. Temal kubu nanggela para mitra sadaya. Ke. Ari nu sejana ka marana deui teh? Arane teuing. Ka mana Aki Darum deui? Jeung ka mana deui para badega? Anehnya. Bet areueuh ieu teh. Ararane ieu aneh. Kubu Ciberi bari luak lieu ka tukang nu aya ngan kubur nanggela harita teh para mitra sadaya. Memang aneh luar biasa. Lantaran cenah para mitra ngan aya dua nyaeta di antarana atuh kubu Bantar Gebang jeung kubu Cisontro nu bareng. Malah ayeuna kubu Ciberi jeung kubu Nanggela nu bareng teh para mitra. Kubu Nanggela cenah ari anu sejen-sejen teu katingali. Padahal pan rombongan teh sakitu lobana harita teh. Juragan Bendara Wadana teh diiring-iring cenah malah mah lianti ku para kubu oge aya para badega, aya Aki Darum jeung sajabana. Malah mah para wargi sadaya kubu Nanggela ge harita teh manehanana tuluy nyarita deui. Weh, geuning Juragan Bandara ge suwung. Ay. Nah lumpat ka mana nya? Lain tadi teh keur ayeuna-ayeuna muru mencet. Kubu Nanggela ge sarua ngarasa heran. Heran ku kajadian anu sarupa kitu cenah para mitra sadaya. Atuh harita ge kubu Ciberi teh tuluy ngajawab. Nya kunaon teh pula atuh nu sejen mah. Ayeuna mah urang udag we mencek kuduaan. Lebar tuh bisi kabur. Mengenai mencek meni sakitu eta montokna eta mencek. Nyaan ye, lamun dipencit dagingna moal teu girinyih teh mah. Tembal kubu Ciberi. Memang para mitra manehna lumpa harita teh ngalumpatkeun kudana. Kadenge kuda lumpat harita ge para wargi sadaya. Ngudag-ngudag mencek anu aya di eta patempatan. Malah mah eta kuda ge para mitra langsung atuh cenah disada. Kitu kayan eta patempatan para wargi sadaya. Atuh mah memang sarerea ge anu aya di dinya teh pang nama nuduaan teh manehna tetep usaha sate kapolah ngudag-ngudag mencek. Sangkan mencek teh bisa katewa kuduaan. Para mitra pamiarsa, sabot kitu rombongan Bendara Wadana ge sarua keur nyusul mencek. Mencek anu tadi keneh para wargi sadaya tapi keur aya di tempat sejen. Memang mencek nama eta keneh lumpat kaditu lumpat kadieu. Babalicetan eta loncek nyaan lumpat na kacida tarikna. Kalan-kalan nyumput eta mencek cenah para mitra dina rungkun-rungkun anu jembet pinuh ku kakayon. Jadi hese di udagna geus kitu teh muncul di tempat sejen. Kitu jeung kitu bae eta mencek. Jadi sabenerna mah mencek namangan hiji ngan bulucat balicet kaditu kadieu. Memang harita ge para mitra sadaya kitu kaayaanana. Bendara Wadana ge sami milarian rombongan anu sanesna. Kulantaran anjeunna ngaraos heran naon sababna cenah teu katingali aya nu sejen di eta tempat teh. Harita para wargi Juragan Bendara Wadana cumarios. Anehnya, nakamarana cenah ari nu sejen ieu teh Darum. Ongkoh deuk muru mencek. Ari mencek geus nyampak kalapa burencai teh puguh ieu teh. Sok araraneh teuing. Keur naon atuh? Lain ge moro kitu mah ngaranna atuh. Saur Juragan Bendara Wadana bari lulak lieu. Ieu teh sanes kajanten anu ilahar gamparan. Barudak anu tiluan oge kasampak kaya di mana ieu teh? Tema Aki Darum mimiti curiga kana ieu kajadian. Bisi nya ieu. Bisi nya ieu mah. Bisi nya teu ilahar atuh geuwat ikhtiaran ku Andika kadinya Darum. Cing Andika mah da geus legok tapak genteng kadek. Loba luang jeung pangalaman dina ngahareupan masalah model kieu, cing sok akalan.
Sangkan aya paribasa, caina herang laukna beunang. Cing kumaha carana? Andika mah geus ngarti tibat anu sejen darum. Saur juragan Bendara Wadana miwarang Aki Darum harita teh para mitra sadaya. Atuh mementa atau menta sangkan adi Aki Darum harita ge para wargi sadaya marancahan. Nyaan harita para wargi sadaya memang kaayaan harita ge langsung matak pikakeungeun. Teu matak pikakeungeun para wargi sadaya. Teu kitu kumaha da kontan karasa ku manehna ge. Jeung deui cenah eta. Ieu pulu-pulu kemeuni asa harita ge rancung para wargi sadaya bakat usieun ngahareupan eta masalah. Tuluy tungtung nama Aki Darum bari luak lieu teh. Langsung harita Aki Darum macajang jawokanana para wargi sadaya. Anu kasebut cata ngusir-ngusir bangsa dedemat-dedemit anu rek ganggu kamarenehanana. Juri gesaketi setan salaksa. Geura ingkah sing jauh. Kaula datang lait rek ganggu. Kaula datang lait dek ganggu lain. Kaula malain sakali deui geura ini. Kaula datang lain dek ganggu sok sumawona dek nganiaya. Geura nyingkah, geura nyingkah kaditu nyingkah. Geura nyingkah sing jauh. Wah. Harita para mitra sadaya Aki Darum sisinglar atuh kakenca kakatuhu. Kahareup jeung katukang malah bubura sagala para mitra sadaya harita teh. Memang harita ge para wargi sadaya. Kaayaana memang matak pikakeungeun. Mara harita ge geus aya sorak kitu teh para wargi sadaya. Make kadenge aya jelema jiga nu cacalakatakan sagala rupa. Atuh pikasieun di eta tempat teh asa-asa beda ti sasari. Ai kalakna ngalawan sianya. Sugan ku aing sakali deui kudu diparancahan sia. Huleng Aki Darum ngahuleng para mitra sadaya. Geus kitu kunyam-kunyam naon anu diomongkeun mah cenah teu nyaho. Geus kitu sebrut murah ka eta tempat disebrotan harita teh ku Aki Darum. Sok sia ngalawan ayeuna mah. Sok sia. Nyaan para mitra luar biasa. Eueuh sora nu kadenge sabada Aki Darum harita teh para mitra bubura anu kadua kalina. Memang dina hal kieu mah para wargi, Aki Darum teh para wargi sadaya bisa disebutkeun hiji kolot anu legok tapak genteng kadek loba luang jeung pangalaman dina ngoning yang hareupan hal-hal anu kararitu mah. Meureun gede mangpaatna pikeun juragan Bendara Wadana dina ngoning ngahareupan hal-hal anu memang teu kahontal ku akalna. Sabot kitu para wargi sadaya jang Dayat Ujer jeung Lendra aya di tempat sejen. Manehna kerenyang hareupan kajadian anu beda cenah para wargi sadaya. Lamun anu sejen mah para wargi harita teh keur ngudag-ngudag mencek. Tapi para wargi anu mulia Dayat Ujer jeung Lendra di tempat sejen keur ngudag mencek, malah manehna tiluan kalah manggihan cawene satilu-tilu. Kabehanana gareulis nya campareni. Malah nu mimiti nyarita teh Dayat pisan. Heuy, itu aya awewe euy, tempat tuh. Cek Dayat tutunjuk ka hareup. Mana awewe? Maneh masuk araraneh teuing. Awewe segarupa.
Itu tuh gugupai itu. Lain ka akang, ka uing gugupai nama. Cicing akang lah di dia. Montong nuturkeun barina oge. Cicing akang mah di dia cicing. Nya pokona mah cicing we lah pokona mah. Nya ulah nuturkeun ye. Cek Jang Dayat bari ti tuturubun para wargi sadaya. Manehna ti tuturubun harita teh atuluy tina kudana terus semuru lumpat muru kahari. Hari mireung bikang wasi Dayat. Aduh. Ampun teuing. Geus teu inget ka batur euy. Muni langsung ngabertek kitu. Nyaan si eta. Ampun ting eta si eta ningali nu kitu mah. Aduh, eta meni langsung lumpat. Teu inget ka batur lain bobodohan euy. Waduh, balagug si eta mah. Pugu awewe mah ye. Di lebah ye. Awewe mah di lebah dia ye, lain di lebah ditu. Nyai dagoan nyai. Cek ujer ge palamitra ujug-ujug ngabretek ka tempat anu beda. Lantaran katingali di tempat ujer teh aya awewe ngan tempatna sejen cenah para mitra lain di tempat anu dituju ku Dayat. Ari Mang Lendra harita teh tuluy manehanna teh bari culang cileun. Ayuh. Yain euy da kamadana euy. Ujer. Dayat. Araraneh teuing. Ka mana ieu teh? Aduh, maladanya aing ditinggalkeun ye. Nu hiji ngaler, nu hiji ngidul. Heran teuing. Naon ieu? Budak naon nya? Ceuk Mang Lendra para wargi sadaya. Gogodeg sababada manehna mah teu manggihan yen di dinya aya awewe. Para wargi anu mulia, atuh si horeng na para wargi sadaya. Aya awewe teh atuh tuluy nyamperkeun ka dinya. Kulantaran manehna teu ningali aya awewe, tapi aya sora para wargi nu kadenge ku manehanana harita teh meuni jelas atra tetela. Keun bae atuh Kakang batur mah sina jauh supaya urang bisa jongjon macang krama. Ceuk eta sora para wargi sadaya. Nya atuh gebeg teh harita keneh Lendra hama ngagebeg luar biasa. Ngagebeg satekah pola reuas lain di kieuna. Harita ge para wargi teu nyaho ti mana jol aya awewe. Nyaho di dinya bet aya awewe. Lendra beuki reuwaseun luar biasa reuasna. Sababa kana keuritan beungeut eta awewe. Manehna geus apal, manehna geus teu bireuk deui. Asa kungsi panggih jeung awewe model kitu. Malah cenah ceuk dina impian awewe anu sarupa kitu teh mineng pisan manggihan manehanana. Atuh puguh Lendra bari aga eugeuk harita teh tuluy nyarita. Lain nyai. Lain nyai. Eta lain nya. Nyai teh anu sok nyampurkeun jeung impian teh Kakang. Ceuk Lendra bari arap-ap eureup-eup. Teu lepat Kang, abdi pisan moe oge. Akang hilap deui monya Kang, hilap deui ka abdi. Akang mah namanya teu can ge lami menitos hilap ka abdi. Eta meureunnya akang mah baku da tos aya nu sanes janten ka abdi mah dihihilapkeun. Tembal eta cawene bari mesem bari dulak-dilak para mitra. Duluk dilak pipi anu kempot matak nyeredet kana hate. Atuh puguh we cenah para mitra mun ningali majiga buah ngora meni uruy, meni sahayang geura dicetrok para wargi ningali kaayaan kitu teh. Puguh we Lendra, eukeur mah eukeur Lendra teh para mitra geus boga umur ngan nepi ka waktu harita can kungsi boga rubiah alias boga pamajikan. Jadi puguh we manggih awewe model kitunya geulis cenah para mitranya manis. Atuh puguh pikeun Lendra mah meuni asa kumaha boa teu nyaho kaayaan di dinya teh para wargi kumaha. Memang kaayaan patempatan matak geeuman. Aduh,
Teu nyai lah. Eta we akang mah. Ai nyai teh saha atuh ngaran teh nyai? Ada bongan dina impian mah nyai teh taradak nyampurkeun. Angot mana make kudu ngawanohkeun mah. Cing atuh ayeuna mah urang silih wanohan kitu lah. Pokona mah urang teh kudu silih wanohan dina ieu mah. Panai paribasanya moal bogoh lamun teu wanoh nyai. Ceuk Lendra masih kene Arab apreup balas kuruwas jeung heran. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso. Para mitra pamiarsa. Wangsul deui kana urusan nu tadi. Nyaeta perkawis Mang Lendra didatangana ku hiji awewe anu geulis campernik endah kabina-bina. Ceuk paribasa lir putri turun kahye ti kahyangan. Da cenah para mitra sadaya lamun cenah para wardi taksir ti gigir teh cenah para mitra sadaya lenggik. Di tukang lenjang teh lain bobodohan cenah para wargi sadaya. Geulis we geulis kaayaanana. Atuh harita ge tuluy para wargi anu mulia. Barang harita teh Lendra nyebutkeun ku urang wawanohan. Lantaran moal bogoh lamun teu wanoh. Harita teh eta istri teh nembalan. Nyai mah Maidah Kang nu katelah teh Nyi Idah. Mohon Nyi Idah teh nenehna Kang. Tembal eta awewe ni kukur. Oh, nyai teh Nyi Maidah. Aduh, nya atuh nuhun we urang ditepang ke nyai. Akang teh ngaros bunga oge. Aduh. Pokona mah janten Nyi Maidahnya nami teh urang mana nya teh atuh akang nya mah niku tetelepek name ge tepang meuni geus naroskeun rompok sagala nya pokona mah ayeuna mah urang tos tepang Kang cing akang bade naon deui ayeuna pamitos tepang kieu ceuk Nyi Maidah tumanya bari imut ngadila. Aduh cedud kana hate Lendra asa anu ngacedud para mitra sadaya. Meni sernud cenah karasana atuh pikeun Lendra para wargi ngarasakeun kajadian samodel kitu teh. Lantaran umur-umuran kakara panggih cenah para wargi jeung istri anu geulis saperti kitu. Teu deuk naon-naon akang nyai. Pokona mah kumaha nya? Pokna teh para mitra sadaya hese naon nu kudu diomongkeun hareupeun anu geulis anu campernik teh para wargi sadaya. Tungtung nama Lendra eleh pamor manehna luk we tungkul sedengkeun Nyi Maidah seuri para wargi ningali kayan Lendra sarupa kitu. Anehnya Kang nya. Meni aneh abdi mah terus terang we ngaraos aneh Kang. Moanya dina impenan teu boleh ngudag-ngudag abdi. Ari dina alam nyata kalaka moal naon-naon. Abdi mah heran moanya dugi ka kitu dina impenan mah mending ngudag-ngudag teras-terasan. Aneh abdi mah mun deukeun ayeuna dina alam nyata kieu panginten akang teh bade nemrahkeun naon kitu ka abdi teh. Ceuk Nyi Maidah bari ngeletan para wargi sadaya. Atuh puguh kelet ngandung pamelet ya para wargi sadaya. Mimut ngandung pangirut anu luar biasa da kitu cenah para wargi sadaya kaayaanana di eta patempatan puguh we pikeun Lendra mah meuni hese rek ngomong nyarita Arab apreup. Pokona mah lah ngartos abdi oge nya Kangnya. Pokona mah ye Kangnya upami sapasang mun penak teh papasangan kitu pame istri sareng pameget kitunya atanapi lalaki sareng awewe pabaduduaan di tempat suni bari teu aya sasaha sok naon deui nu bade dipilampah ari sanes eta mah Kang. Ceuk Nyi Maidah teu nuluykeun caritaanana jiga nu hayang mawa panasaran anu ngadenge. Atuh puguh para mitra Lendra ngadeg-deg harita keneh ge para wargi sadaya
ngadeg-deg bakat daku atoh. Sok sanajan kitu kesang ngoprot sa awak-awak lantaran kakara harita manena ngobrol paduduaan jeung awewe. Tuluy Lendra nguat-nguat maneh ngilu ngomong nyaeta megat omongan Nyi Maidah tea. Ulah nyaritakeun kitu bisi eta sungguh kadangu kucak-cak bodas babakunya mah. Para mitra pamiarsa, harita barang Lendra nyebutkeun cak-cak bodas teh para wargi sadaya. Atuh harita keneh Nyi Maidah kalaka seuri ngahihi. Perkawis cak-cak bodas mah Kang. Sok sanaos ti cak-cak bodasnya dugi ka buaya putih ge. Sadayana ge sobat nyai atuh Kang. Nu penting mah pada suka kitu. Maranehna ge da moal geruh Kang, tenang we. Hayu tuh Kang yuk. Yuk urang geuwatkeun gerayu. Ceuk Nyi Maidah wanter. Ngenyang leungeun Lendra para mitra sadaya. Nu kieu meureun para wargi sadaya anu disebat para wargi sadaya. Tong ngeret, tong ker cenah para wargi tamiang awitali. Awewe wanter wanian kalalaki teh jigana model kieu. Atuh para mitra kumaha sabada Nyi Maidah wanter ngenyang leungeun Lendra. Lendra harita teh para mitra berada ngahuleng ngabari-bari manehna rada hese rek gerak. Ulah nyai ayo lesotkeun ulah gagaram ieu ngagaramang kitu ayo ulah karawak-karawak nyai ulah nyai ayo pamali nyai pamali nyai pamali. Lendra kalah kekepehan jiga nu sieun di kukumaha bae para mitra. Hayu Kakang hayu ye sok atuh hayu gerayu. Pokona mah keur naon make hirup dina alam impian. Mending hayu geura urang kokojayan dina alam kanyataan, urang kokojayan dina alam kacinta Kakang. Yu jeung nyai gerayu resep gerayu kokojayan jeung nyai mah. Pokona mah urang sami-sami namplokeun kasono urang duaan Kang. Yu gerayu engal ye. Ya engal gerayu jeung nyai resep gerayu. Ceuk Nyi Maidah para mitra geus ngenyang deui. Sedengkeun sora anjing babaung para mitra meni melewung matak pika keungeun. Malah mah para wargi sadaya harita ge aya nu jerat-jerit sagala rupa matak pika keungeun. Lendra para wargi sadaya kumaha satrasna waktosna kabujeng se.